Panggil deui jeung si eta anjir. Aing Sebenarnya bosan sih. Heur aing mah sumpah aing Panggil si Sabah deui, si Sabah deui. unggal urang rek karona panggil deui. Iya, Pak. Naon? Tapi kan kamari teh aya kayak lah. Ieu teh rek aya naon ieu? Kelap kode. Euna naon sih sebenarnya banyak ngawangkong we. Cuman kamari teh aya nu bahasa urang ngabahas anu di kecamatan teh ning, kecamatan. Si taeun da nya. Si Taeun anu ngabablang da badagnya. Bener. Nu ngabaguk segede lapang bola eta tuh. Nu aya nu kasepan di abdi teh geuning. Heeh. Ya kamari teh nu naros. Kumaha tah? Sanes batur sih wargi. Aa cenah hari eta nu sok ngajaga di payun teh. Eta teh polisi sanes. Oh, bener eta balan teh pelawara teh. Nya balan kan kalau batur mah teu apaleun kan disangkana eta teh. Nanyana kumaha eta? Nya eta nu di payun teh polisi sanes anu sok ngatur-ngatur lalu lintas di kecamatan teh cenah. Heeh. Cek abdi teh sanes. Tapi jariga polisinya nya da eta mitra polisi cek abdi teh KIC. Oh cenah kitu. Abi hayang ngiringan lah cenah. Nya sok we cenah kitu. Bisa rek ngilingan mah eta teh KIC teh mitrana polisi. Jadi mun aya naon teh nya KIC-nya anu sok paling payun. Kayak Abah geus salah sanaosna anggota. Apaan saya anggota serse saya kan. Kan kemarin geus dijelaskeun serse gitu-gitu. Gila. Ya gitu jadi seueur anu ieu seueur anu penasaran, seueur anu hoyong terang kumaha cenah carana lebet KIC cek abdi teh gampang carana hayang lebet KIC mah cek ada teu pira latihan oge dibabukan ku howe ngalisuk cek abdi teh gitu. Bener eta kalawara. Oh cenah kitu mah abdi hoyong atuh cek teh mangga cek kitu nya sok cek kitu. Tapi eta jelema sadar pas nanyakeun eta. Henteu bari mabok. Aduh. Bari mabok Nanyana musingkeun berarti nya. Musingkeun. Aduh. Dari hari hayang mah cek kitu. Data teh pami telepat mah KIC teh tersebar di 16 kecamatannya ya. Nya. Terus nyebar gitu. Terus nyebar 16. Ayeuna teh KIC nya aya 16 kecamatan lah, terus nyebar di 16 kecamatan. Tah, cuman KIC anu tos aya rantingna, wilayahna lah sanes rantingnya mun di KIC mah jadi aya Korwil hiji, Korwil 2 dugikeun ka Korwil 13. Ayeuna teh. Nah 13 tacan 16 gitu. Nya, nambe aya ayeuna ka Korwil 13. Engke lah sugan we sekali waktu orang ngobrol engke jeung anu apal seluk-belukna eta KIC. Tapi da ayeuna mah teu aya jaminannya. Ada. Ya lah mun aya lah. Aya abi masa sakedik abi aya. Aduh ieu. Waalaikumsalam. Wah, anjing kabeneran ieu aya ketum keur ngomongkeun KIC. Gedungna datang keur di. Wilujeng sumping. Aduh jadi isin. Sumpin. Aduh panas sekali da anu ngomongkeun geuning aduh. Ya tadi teh abi teh alhamdulillah. Keur naon ieu teh keur ngarobrol naon ieu. nya ngawangkong we biasa ieu teh mah. kan di kecamatan teh bahasa ya acara naon pasar murah di pasar dadat basar murah basar kan keren basar murah ya tapi teu murah-murah teuing lah gitu nya pokona mah kitu teh aya nu ngajaga di payun kecamatan ngatur lalu lintas ngatur parkir dan sebagainya anu naroh eta teh polisi sanes abdi teh sanes eta mah KIC teh gitu abdi hoyong lebet kumaha carana nya abdi teh nyanyahoanan we hoyong lebet KIC mah teh carana nya kudu heula tapi abah ieu bener kudu eta mah hajar kan pokona rokok juara teh ieu anu aya di Batu Jajar Barat teh tong di endorse tong disebut atuh dah. Urang mah teu di endorse disebut. Urang mah di endorse ku Bandung Someah. Tah tai acuk saya di Bandung Someah. Geuningan. Bah. Tapi Wijayana mah ngaran saya ya anu anu. Ya bener Wijaya. Tapi kerek nyada bener. Tapi sanes mama mah bakti. Bakti eta. Hareupna salah teh mah dibalik. Maman Wijaya. Gimana ya teh rokok teh? Cobaan sedot, Bah. Kayak lah ya, Bah ya sekalian emang ngobrol kebenaran abah ka dieu lain di mana bet bisa nyasam ka dieu eta
Biasa we kolot mau luntang-lantung tadi itu kalau Gua teh ngumpulkeun nu ngarona sia teh lingkungan naon. Soalna kieu Kayak tadi teh nonton. aya bejana. Kamari kan masalah musibah teh anu di Cianjur. Cianjur oh nya. Jadi Abah teh ngarasakeun prihatin gitu. Soalna kan eta saudara-saudara urang nu aya di Cianjurnya mudah-mudahan sing di gitu. Paparinan Di paparenan kakiatan lah. kegiatan Ya, ketabahan gitu nya urang teh dalam rangka duka ya teh kan tadi keur ngobrol-ngobrolnya jeung Pak RW jeung Pak RT gitu. Sing naon dina peuting ayeuna keur kahareupna sing naon sing saringcing pageh kancing saringset pageh ikat mun ceuk babasaan. Bener eta babasan Jawara tah eta jero eta. Jadi ulah dumeh eueuh ya urang teh hare-hare we gitu. Dan begituna ya pas kadieu loba motor sih gaya naon asa rame. biasa dong kalau wengi di mah rame wae Bang. Ya, Di kali aya rokok deh gitu. Saka beneran banyak. Beneran gitu. Gitu bah teh tadi kamari teh bahasa saya aya nu naroskeun ari ka IC teh naon cenanya da abi mah ngajelaskeun da sanes ranahna nya teh terang sing aya ketumna mah teh pamirsa ieu teh ketua umum KIC Bandung Barat atau Sarang Cimahi ketua umum ya pokoknya namanya ketua umum ya ini wilayah hukum Polres Cimahi nya bah teh KIC seharusnya kumaha bah cari tanah gitu bet jadi KIC gitu nah perjalanan abahnya merenangnya KIC teh harusnya naon gitu Ya, eta teh loba lain urang di wae nu nananyakeun KIC teh naon teh geus di awal mula lah. ya. Gitu di awal mula Abah asup anggota oge gitu. Ya, ya. Cuman meureunana anu sabenerna anu berhak ngajawab dina pertanyaan masyarakat terutama meureunana ujang-ujang ieu jeung si Abah meureunana. Ieu mah Abah yang ujang. Yang mana? Ieu mah Abah yang Iya, ujang. Abah, di ujang. Ieu mah kacirna juga ngorat tapi umurnya seribuan tahun. Di kulit. Ada siluman sih. Ieu mah mangolotan benda mati ieu. Eta teh asal mulana KIC teh ieu mah cenah deui ieu da sia ge can asup. Wah harita can asup Anyar namanya. kene Abah oge gitu. Anu ngadirikeun KIC teh ti kerjaman Kapolresna teh Pak Purwo. Kapurwo. Pokoknya Dari abi geus hirup acan. Top dulu. asal rarasan can hirup. Acan. Gitu. Lahiran tahun sabaraha? Abi mah insyaallah 80 80 mau budak kene. tapi nambihan Saya geus Kurangan lupa corona. Ieu mah ka 10 cukan keneh geuning abah. abi mah 82 bah. Barek corona. 82. Jadi kitu anu berhak nah anu mimiti we ieu mah anu ngadirikeun komunitas informasi Citrem awal mulana mah cenah mah deui teh lain KIC. Ceuk awak. beja mah. Nya. Gitu, ceuk beja. Ceuk bebeja sesepuh tokoh-tokohna model. Urang sugan heula. Oh bener. Atuh mana ya tidak ngomong Cai pribadi we, cai. ini, atuh. Suguhan bener. Cik atuh suguhan naon we ka dieu nu aya atuh. Suguhan. Ulah ieu. Oh da kieu ya da kumaha tuh da teu persiapan beuh teh mah hampura beuh teh. Teu persiapan nyuguhan. Lain rek ka dieu ge lain rek nyema lah. Geus biasa ku lentang lantung gitu ngan rame kan nyempang gitu. Teh buka beneran keur ngomongkeun KIC beuh teh ya Nya halus enang KIC. Karena aya nu nanyakeun di nu basa acara basar murah teh di kecamatan teh Bang. gitu. Diobrolkeun harita kamari. Ieu mah cai-cai atuh da nya ada aya nyuguhan mah cai-cai gitu. Lain ai Kuy eta lain eta. Ci abet merasan di heula. uyup eta. Pinu teuing, Kopi pinu lain dia. teuing, Bah. Masya Allah. Sok, itu nu abah. Dia keur bae lah, keur bae. Kopi teh. Seteng-setek. Anjir nyeniran kopi. Atuh Cis nah kopi teh herang anjing acan mah. persiapan urang can meulinan. Lain. Da teu apal rek aya ketua KIC kan. Lain, Bah, ngali. Urang mah da Si kenul mah geuningan. Atuh kopi Cai pinuh teuing diuyup heula geura. Ongkoh jag uing teh. Masya Allah. Masuk aku diburakeun deui atuh da geus bae kagok da. Bae, kalau Tadi gue- teh pinuh tadi teh bisi keplok. Mah apet aing mah. Ber duaane sabab. Gelas hiji deui ning. Nya cek uing oge. Kemana wae. Ya teh tuluikeun tah ngobrol teh. Oh bener. Atuh bener Oh, tuluikeun. bisi. Ieu da. Aduh, Iya, aing ada. teh suguhan teh aing mah. Wah, iya. Jadi ieu teh Kumaha, cenah kumaha, cek Bang? beja. Ieu mah cek beja. Hmm. Bahwa KIC teh samemeh ieu mah samemeh KIC teh cenah cepot baheula ieu mah.
gitu. Eta teh lain KIC. Non anu di RPU teh lah ngaranna teh lah poho deui lah pokona mah kitu teh. nya. Oh, awalna mah lain KIC nya. Lain KIC. Nah, pas gitu cenah tapi nya ya abah ge da loba cenah. Ieu loba cenah ieu mah da ieu mah kan abah mah nuruikeun geus jadi KIC. Teu salah. Gitu. Anu boga pertama lalakon mah gitu. Anu boga lalakon mah ieu teh nyaeta abah Tatang Tabo baheulana teh. Oh, anu ngarintis eta, ngarintis nyingkronkeun. janten KIC teh jadi KIC teh eta gitu mimitina teh si Abah Tatang anu boga lalakon Nya. anu Eta sejarah Tatang KIC. Tabo teh ngaran asli. Eta teh teuing tah kita apa kan cenah cek manehna sebutnya Tatang Tabo bentuk KIC nya eta Abah Tatang Tabo Aibtu gitu Oh, polisi. Polisi Oh, baheula mah. Berarti KIC mah resminya, Bah? Resmi. Nah, Ya. jadi pada dasarnya meureun KIC mah asalna jadi naon lah mitra kepolisian. Gitu. Jadi kapanjang tanganan Ya. gitu. Kepanjangan tangan. Tah kepanjangan tangan. Siga ieu kades jeung kadus meureunannya kitu. Kadus Tuh, ya kepanjangan beda, tangan. kadus mah eta mah bener. Kalau ari kades kapinaon kana kadu. Tah, heeh ini asal liurnya. Ada kades kadus perpanjangan tangan tinu kadu. Oh, aya. Baheula kades teh nangka. Nangka. Tah, matakna tah sina. Semua balik yo. Terus kan lajengkeun mending ngadangukeun pat ketu. Lain sok jadi kadinya mun ngobrol teh. Jadi ieu mah kitu, Pak. Lamun teu heureuy utah ieu. Halus, Mungkin teu naon. kaca-kaca kenteng. Kadang-kadang Daripada lulumpatan teh bari jata taranyang kan ngerakeun atuh. Mending sinataranya ka jalan. Mending kieu teu naon. Nah, Bang, gitu-gitu teh mah. Ari sogan teh ari gambaran abdi mah nya gitu ketua KIC teh serius. Aslina. Ah, Kumis baplang gitu nya. Saya mah baru bibir gidigan cieun tah. Nya. Wah galak saya. boga bahar unggul dua siki ngan mau dibikeun sanu di penta oge ieu teh geus di zaman baheula ieu teh memeh saya lahir geus aya bahar ieu teh gitu. Oh meureun gitu di laut teh geus aya Meureun deui. Meureun deui wah. Itu ketua KIC lain. Ragu aing mah. Loba meureun loba ceuk batu. Lain ieu bener kota. apa Urang can teh kates urang kadek. can apa lebih ke tengah-tengah apa gitu obrolan teh. Oh, can satu lajengkeun. Obrolan teh ieu teh gitu. Cing kela tabit teh nya karek nepi ka si Abah Tatang Abah nya. Tatang tabonya. Tabo. Abah Tatang tabonya. Nah, pendiri KIC nu awal mula nyiptakeunna teh Nyiptakeun, komunitas ieu teh gitu. Nah, lila ieu da baheula ge di Padarang can aya KIC teh. Nya. Bisa saya asup oge. Oh can aya di Padalarang Can KIC tenar teh nya wilayah Cimahi, Cimahi, nya. wilayah 2 meureun jeung Batu Jajar. Nya. Gitu. Saya ka babawa teh hari teh asup ka KIC teh. Ngan untungnya teh kabawakeun teh balik teh ku si Abah Udin teh ku Bah Udin teh baheula teh saya ge asup KIC teh. Mbak Udin teh teh anggota Oh, anggota senior. seniorna di KIC. Itu cenah mah babaturan Abah Uji anu almarhum. Nya. Baheula. Kita ngira tahun sabaraha Bah? Tahun sabaraha nya da dihitung lila teuing deui. Ayeuna KIC teh geus menginjak hampir ka kamari teh ulang tahun KIC teh waktu di Batu Jajar teh kadalapan gitu. Kadalapan. Nya laras. Aya kasalapan di Kasalapan di ditu. di ieu di naon teh di HBS. nya, Misalna kasalapan. kuduna teh ayeuna teh geus kaliwat ulang tahun teh. Bener kuduna geus ulang tahun nih KIC teh nu kasapuluhnya. Kudu mah sekaliwat eta ngan nu ngingetan ka Abah teh. Abah kan pohoan gitu. Di pohonnya. Tamu. Modal aya. Tapi didinya teh Di pohonnya mah modal. sok loba nyalahkeun Nya, nu ngaranna pang. Abah hareupna teh sok pohoan. Abah. Tong loba disalahkeun mata ka Abah teh. Gitu. Tuh sarua Abah ieu ge. Jadi pas inget-inget astagfirullahaladzim Kan geus ari poho ulang tahun kan we soal pohon dompet. dompet mah alhamdulillah BK ini ge poho teu make dompet tuh. Ah, aing bawa katepaan Aing men. Wah, katelan ge eta mah. Wah, eta mah. Untung disarwakeun. Untung. Beda Sarua beda eta mah. Beda. Beda eta mah. Beda eta mah di nu pangawakan ge beda eta mah. Beda jauh.
Saru. Ieu mah kasep ieu mah. Ya mah karena kasep. Beda Ah, atuh. berarti KIC teh lumayan geus heubeul oge bah. Iya, Hari 10. alhamdulillah. Tah saya oge baheula bah ye. Da saya ge saeutik-saeutik ya banyak, saeutik-saeutik di KIC teh saencan harita uyab-uyub di KIC teh saya masuk giat di Brikerna. Baheula teh di Brikerna awal-awal teh di kolong. nya di kolong. Nya eta jeung barudak Cimahi jeung 01 kosong hiji. Jeung 01. Oh, di Tah, hiji. cuman Cimahi saya mah mah hiji genep, Nya. Cimahi mah. Tah, Mun kan batu saya jago. mah teh asup komunitas bah harita teh. Teh asup komunitas Kan ngan saya ge sarua gitu. ngan saya sok Awal. sok ngilu-ngilu gitu. Ya, Tah lamun aya kegiatan di Polres sok diajak gitu tah sok gitu. Kusaha diajak. Heeh, kata kudu teu wawuh gitu diajak teh. Da saya ge baheula mah Teu nya Polres gitu, bingung. itu ilu-iluan awal mulana. Oh, awal berang abri. Urang abring we ngilu gitu kan saya di sarua diberi ker oge gitu baheula. Iya bah sarua bah ieu ge baheula teh. Beri ker itu sarua. Lain. Ieu mah brikir ieu mah. Abdi mah tilas tukang kalapa, anu ini insap. Jadi dagang Dagang narkoba. narkoba baheula. Lain kadang-kadang ge lamun ngobrol jeung ngaranna hareupna Abah sok bingung saya gitu. Nah, Heeh. Iya Abah, ka saya jemput deui Abah. Ai ka didinya mah mending tengah-tengah tuh, untungna teh beunangna ka tengah-tengah. urang mah emang. Emang tuh, Kadang-kadang uwa. kadang uang. Jadi lamun keur loba duit disebut emang. Benar, Lamun keur teu boga duit uwa. Tapi kalau loba nama uwa. uang. Tapi Asal loba lumayan ngeunah oge ya rokok ya tuh nya. gitu. Engke Benar, bah benar, kalem pokoknya mah dikirim ke bah kalem. Ya mudah-mudahan di endorse Di kayak endorse mah. mudah-mudahan. Iya kamari ge abis kan iseng-iseng make kaos. Merek na teh Miwon. Miwon. Karunyaeun. Bandung Someah karunyaeun. Atuh Miwon mah meureunnan ieu atuh ajeuna moto meureunnan. Lain Miwon mah merek mesin motor. Oh, ternyata ajeuna moto anu baheula teh nya aya Miwon. Ah, eta mah pecin. Pecin tah mah. Cien ieu teh gitu. Oh, karunyaeun. Kita cenah ngerti enggak podcast bajuna meni butut. Jadi Untung di Bandung Someah. Bandung Someah aduh karunya. Nuhun Bandung Someah aduh. Ai masalah rezeki Cuk, mah nasa, urang teh di mana we. Di mana we. Wayana urang daek jauh ge kan ieu alhamdulillah ieu teh rezeki. Rezekinya bener Pak bener. Gitu. Urang ngarenghap begitu hudang sare oge. Begitu langsung aya napas eta rezeki eta teh ulah salah. Abi rek naros ari wengi abah nyimpen naon? Ini mah asa teu nyimpen euy. Teu ngimpi aslina. Ai abah nyimpen naon? Langsung hudang teh Lain, kadenge Pak. ieu adan langsung hudang abah mah. Udang. Sholat saya mah bah. Oh, atuh eta mah Sare kewajiban salat mah tong ditanyakeun eta mah kewajiban urang. Kan abdi ge lamun unggal mun kan bumi teh ceket masjid, mun aya adan abi korijat. Sare deui we. Salah. Da reuas mah kagak begeun. Ulah. Eta mah karuwaskeun meureun. Lamun Ieu kumaha obrolan rek diteruskeun mah. Masalah ka Ice supaya kudu. terang benerang nya anu kudu eta mah kudu diteruskeun bener. Tah ieu lalakonna kieu nya. Baheula teh. Gitu. Saya teh ieu. Urang lalakonna sakedeungnya. Nya Ya, kudu nah, eta meh jelas. jelas bener. Ameh. Meh jadi arapaleun. Tah Bener. gitu. Baheula teh saya teh panggil jeung Mbah Udin keur beli keranteng. Maksud cenah bablek cenah asup Pak Ice we. Tah saya teh sok atuh bah cing teh lah pangdaftarkeun gitu. Nya, nya. Ternyata didaftarkeun ku Mbah Udin. Tah encan aya ka Ice wilayah genep mah. Encan. Encan eta. Encan. Nah, saya teh daftar ka Mbah Udin. Mah cenah didaftarkeun cek Mbah Udin. Lalakonna teh. Nya. Lali-lali mana tuh cinta KTA tong ora KTA cenah ayeuna mah sok ngilu heula ieu cenah dina repeater dina radio. Oh, kitu pan dirinya teh bliker, berapa teh boga hatong-hatong acan, cenah gitu bawa itu beli molotot coba udin teh apa baheula mah gede amak baheula. Nah ayeuna ge masih. Oh, gitu. Masih. Tah baheula mah tuh. Ayeuna ge. Terus carana asup kumaha cek saya teh kitu ka Mbah Udin teh. Kieu cenah engke ku saya eta radiona di duplex kan naon. Oh diduplekeun kana repeater jadi Mbah Udin teh. Oh diplekeun ku manehna. Saya muncul. Tah anu nanya almarhum Mbah Uje baheula teh inget teh kana ceuli. Bahasanya teh bahasa Indonesia itu lain Sunda da keur Melayu semuanya. Melayu. Malayu. Ya ini dengan siapa? Anjing. Masuk. Call center apa? Teu apa call center naon baheula mah. Naon kursen teh? Abdi mah BP barang Mbah Udin gitu. Teu dijawab call center. Tadi jawab. Can dijawab da can apa teh. apa. Tah, tidinya teh rada we ngarempot sieun asup kana radio teh ka luhur teh. Gadean hungkul. Pan tegas atuh. Carekan. Kan rada baheula mah rada sieun atuh. Nu aya nu mamawa radio ge urang geus
geus kaget gitu baheula mah. Nah, geus kitu teh lila-kulilana nah aya we pembentukan di wilayah genep teh. nya Nyieun ketua nya eta dibentuk ku jenata almarhum Aper anu ti orari. nya ti orari teh nya ngadangu abg dikumpulkeun teh kabeh briker teh. nya Gitu dikumpulkeun sakanyang abah gitu dikumpulkeun dibentuk we kapan ketua nyata Indra. Baheula teh Indra ketuana baheula pada Nya, orang. pada Loba orang. uyup kiitung. Da kan sesepuhna kiitung teh baheula di KIC oge. KIC oge Jadi manehna senior lah Pak Haji Didin aki itung pada larang senior loba Dedi Rapi anu di Desa Kertamuya eta kan seniorna di KIC baheula. Tapi Abah di saprak ngajabat janten kuat ketua KIC Abah tos emam. Oh nyata encan eta Sarua, lapar eta. Itu pertanyaan halusnya. Nanya teh atuh bari jeung. Halusnya urang. Kai ka dieu teh da itu da Kela, lumayan kela jauh ieu. jeung jiga dieu. Hayang nanya oge ya? Eta tuh opieun-opieunna naon atuh. Itu boga duit. Wah hayangnya. Becan di endorse ku tukang bala-bala itu urang. Ai Baudin teh anu dagang bubur di pasar lain eta nu eta. Lain. Ngaran Udin teh lain hiji. Lain baheula mah KIC di Batu Jajar pang ieu ayeuna ge alus, ayeuna oge bahkan lebih maju ayeuna. Baheula eta ya awal-awal ramena KIC ku wilayah mana wae bah eta bah. Nyai sakanyo abah baheula mah Batu Jajar. Eta ieu na teh Bubur uing berarti. Ketua teh Abah mah kado bangko. Iya, Eta ketua Borabi. wilayahna Bubur kan didinya batinya. si Apih Boy baheula. Apih boy. Ketua Tapi boy wilayah. asal lieur eta. Teuing geus ge kitu we nyawa ada kuduna cenah ngomong ka urang yang dia teh Apih Boy nya Apih Boy we. Dititah eta teh nya. Kudu Hari ieu mah laras jadi ketua teh Oke ieu inum heula ah dah hayang Nurut, minum. alus nurut bebari nurut. Nurutan Halus bener, ketua halus teh jadi bener. ketua. Da ari nu keterangan abdi mah nya ari jantan ketua mah kada menampung aspirasi nyabahnya. Jadi lamun aya anak buah boga ide-ide atau itu boga gagasan teh. Bawa rokok mah ya rasan teh tuh da. Tuh ieu mah rokona rokok kieu. Anjir gaya teh mah ududna Tuh sok we bisa yang ngasaan lah. Ada juga neta bubur. Ah nu subuhan rokok Ya, kieu. itu abi ngomong kengeng kita terus kan. Ayo tuh. Terus kan. Abi pundung ya. Mana dinya mah. Ya, jadi ari nu terang abi mah ki ari ketua mah sakedahna teh sok nampung aspirasi di anak buah. Jadi apapun itu pendapatnya tampung heula. Ulah tepuk-tepuk disangga, tepuk-tepuk disangga abang ketua da aing leuwih pinter gitu lain. Da contoh ieu Bah Black. Benar. Ari anak buah gaduh saran teh nyabahnya ditampung heula, ditampung di mun urang cek bahasa Sunda mah dibaweung diutahkeun nya bah. Geus diutahkeun di ieu deui Kan di deui, dahar kan deui. deui gitu. Baweung deui. Kan deui. ketua Gitu. mah. Tah, itu ketua mah. Di sinir sampir rek dukuk mah Kudu tahan banting. banting. Kudu kuat. Jadi Lamun ari jadi ketua mah ulah sieun ku pemikiran. Pemikiran benar, teh justru eta teh nu bakal ngabangun. Lamun jadi ketua ngarasa Emang kelak. urang ngomong Emang keunaan sih teh. pamikiran orang bisa ngabangun imah gitu. Bisa da bah nyeun imah ge tina hasil pemikiran. Jadi dibangun di nu sirah gitu. Lah ayo digambarkeun lah di dieu. Oh, suganti Anu dibangun di nu digawe sirah. nama kokon. konsep gitulah. Di konsep anu konsep mah kan Ieu ieu konsep tuur. naon artina konsep teh da teu apa, Bang. Konsep teh naon artina? Konsep teh abdi. Ngecek bahasa Itu sih Sundana. si Endul mana konsep ya gitu. Eta mah kasep eta. Ganti batin ganti. Nya gitu. Bah, ieu pertanyaan sih, ieu leres ieu mah teu siga tadi. Dia mah serius sih, serius. Di saprak ngajabat janten ketua umum KIC aya kasus naon tah bah anu Paling nya sok ngabantosan polisi gitu dugikeun ka mana gitu tah. Kasus atuh Penggerem naon itu pergerakan Pergerakan. KIC KIC. tapi tadi dia ngomong teh can beres jeung masalah Baudin ge teh kudu bener Ini kayaknya itu sih heula we teh malah langsung Bahudin. Waktu nalami keneh tenang 2 poe deui da. Saya mah ngobrol sok. Iya, batur mah kan podcast teh cenah 30 menit, 20 menit orang mah henter 5 poe 5 peuting kuat mah ngabamblam. nah KIC teh kieu lah kusabab besarnya saeutikna boga tanggung jawab lah ke anggota gitu. Anggota di KIC teh kan ieu teh geus sabaraha wilayah.
wilayah hiji mencangkup mahan ngalebihi polsek mah ngan syukur aya 13 nya. ka ieu mah sampai ka 15 wilayah Nya. wilayah hiji 2 wilayah hiji ya Cimahi Nya. polsek Citerep Citerep. wilayah deukeun kecamatan Cimahi meureun Nya. terus wilayah 2 Ciberem ka dieu Dieu nya. ka polsek Indorama Indorama nya. kadinya anu katiluna wilayah Lembang Oh, Lembang kaluhur nya. Lembang kaluhur eta tilu wilayah tilu Nya. opat turun ka handap ka Parongpong Parongpong nya. gitu kecamatan Parongpong Cisarua Sarua nya. nah kapolsek oge Cisarua Cisarua. meureun kan gitu 5 namahan nah baheula macan aya Can aya 5 nya. wilayah 5 Jarang kan. sabab aya pang anggota anu eksis ngaranna teh babaturan beli keur keneh Kene. gitu Pamuyanto anu ting sok make baju belang-belang belang. tentara lah Nya, gitu nya. tah sumanget manehna teh sok datang we ka imah bae cenah saya teh hayang jadi anggota kecamatan cing teh kan dia tentara gitu Nya. teh wah teu naon cenah saya mah leuwih mending ieu cenah ngilu cenah kitu awal nya sok itu geus we bentuk ketua itu cing teh di ditu gitu manehna teh ngidar gitu teh eta sejarahna ka baheula teh gitu nah Pamuyanto jadi ketua encan ngaremet ka Cipatat encan Oh, encan Karek teh wilayah 5 kan? 5 keneh nya. nah wilayah genepna nya eta Padalarang Pak Indra baheula ieu teh ketuana teh gitu tah geus Padalarang lumpat ka wilayah 7 pada wilayah 7 nu pertamana baheula ngan ieu mah menurutkeun naon urutan gitu 7 teh berarti Batu Jajar tah 8 ka Cililin nya. Ranca panggung ka ditu. panggung ka ditu tah anu salapana meureun Gunung Halu Rongga tah lumpat ka 10 nya eta Cipatat jeung Cipeuneuy Cikalong henteu Cipeuneuy meureunna Cipatat Tungkul lah meureun Cipeuneuy Nya Cipatat. henteu Cipatat we Cipatat tah anu 11 na 10 tadi teh Nya. sok pohoan dari sekolah mah tah anu 11 teh Cipeuneuy nya ketuana Pak Edeh lamun ieu mah Cipatat mah nya teh Pak Haji Nanang heeh tah heukeun bae kasarnya heueuhkeun bae nya naon bahasa Sunda orang Sunda. kalau ngomong Padang we nu ngarti tah tadi nu ka mana ya Pak Edeh nya 11 Edeh, nah Cipeuneuy. 12 meureunnan wilayah ieu tah wilayah Saguling. Kalau jadi poho deui tadi 10 teh Cipeuneuy. 10 Cipeuneuy. Heeh. Tah ka 12 mah meureunnan eta anu ku Asep Lili teh itu Cianjur. oh. Lain Iya, itu nu belokan. 12 mah Bandung. Anu Wilayah 12 mah Bandung. Asupna anu Sibah Dedi teh meureunannya baheula ketuana teh Pak Haji Dea. Pak Haji Dea nya. Nah, 13 itu Cianjur 13 ka Cianjur. Itu tah meureun 14 mah mana 14 berarti 14 pe 14 mah sacan aya bah. Itu Ronga jadi kan 14 Haji Ridho Ronga 14 Anyar teh harita anyar teh ngabentuk nya. gitu bahkan ayeuna ge masih arah eksis da barudak rapi wungkul kan Nya. tangan wilayah 15 mah berarti naon eta teh aing ada kursi butut sieun gempa ini mah sesuai tema ya kan obrolan kursi butut Kursi butut. Oh, Lah sieun apa ieu? ya gitu Lah sieun apa? ulah dianggap ieu mah bae antep 15 teh wilayah mana ya podes ya sok pohoan aing sekolah teh aduh Meksiko Meksiko Bandung Barat Mau ke Amerika. Mau 15 ke Amerika paling Amsterdam lah pokoknya mah kitu we berarti aya 14 wilayah beunang anu ka Irong tanya ka Irong ku abah gitu jadi ngaleuwihan ti Polsek polseknya kan aya 13 nya 13 gitu tah ieu ari aya pertarosan deui naha KIC teh aya Citaruman bah nah
nah pendirina Bangkong kok maksudnya kayak Citarum iya saya. eta ge sok loba nu nanyakeun ka Oh, abah Nah, bet Citarum. Bet Citarum. cenah naon cenah eta bujang Citarum tukang ojay cenah kitunya ka Icet emang suka naon eta nguseup atau kumaha? nguseup eta ngajagaan Citarum loba nu pertanyaan eta Ari pek. yang kadang-kadang ku abah diterangkeun. Jadi KIC Komunitas Informasi Citarum Polres Cimahi kan gitu. Tah pelebah Citarumna. Citarumnya. Sok nanya Nah, bet Citarum. jadi kieu cenah gitu. Cenah dewa. Keun bae nu penting cenah oge nyata. Benar. Bahwa Citarum eta teh cenah gitu kata sandina Polres Cimahi. Jadi Sandi namanya. Sandi. Nah, kan mun Polres Citarum Polres Cimahi. Nya. Lamun Polda mah beunang sebutna teh Iya, Laut. Lodaya. Lodaya, Iya Masukan macan. teh cai Macan, kabeh. nya. Eta Nya. itu lain eta ge sok loba tukang jaga cai cenah kayak lain tuh gabah. Ari sugan abdi mah kitu. Saya ge sok rada amak eta saya Cacaian itu ari Kapolri mah kitu laut. Kapolda mah meureunnan situ. Polres mah meureunnan Citarum. Cai. kata Polsek. Sandina, itu mah kata Sandina, ieu mah kata Selokan Sandi gitu, teh, mah kata lain. Sandi. Polres Cimahi teh Citarum. Sandina Kata berarti. Sandina. Cuma Ya, ya, kadang-kadang masyarakat ge sok aya nu nanya gitu ka Nya, Abah. nya. Ku Abah sok diterangkeun bari jeung apa sawareh ge. Gitu. Terus fungsina KIC teh naon kan kitu meureun. Nya, Loba tah. nu nanya. Nya, bisi salah iya. Nya, salah kaprah. Salah kaprah engkena nya. Ari anggotana aya sabaraha kayak ayeuna. Nah, baheula mah menurutkeun hitungan dina Kalender Masehi. kitab Tatang Sutarman gitu nah eta teh Daukeun tetap Sutarman. kabehna teh mun teu salah seluruhna teh da leuwih ti aya 2000 2000-an nya kurang lebih. Dua wilayah teh kitu. Kampanye. Ngan heueuh da. Bisa Ada hari sabenerna mah tuk fungsina mah untuk kudu aya KIC mah paksaan dina masalah tugas mah. Nya benar. Gitu. Jadi Sukarela kan gitu ya. aya sloganana dahulukan dulu keluarga Nya, tah. gitu. Sesudah keluarga beres baru barang gawe. tek bengek beas bangsa ning minyak anu sapopoe tah meureunan mun aya kagiatan waktuna kosong sok ngilu gitu maksudnya. Da KIC mah sosialnya. Sosial tanpa pamrih deui nya. jeung kade ulah salah kaprah ulah aya beranggapan bahwa KIC itu ormas LSM lain mitra urang mah sekedar mitra jeung da baheula mah tuh fungsi doge ngan saukur dina radio Radio, unggul nya. ngainformasikeun bahwa di anu teh yeuh aya kejadian anu nya. KIC langsung dina radio Jadi teu kalapangan awal-awal mah nya. Jadi salah mun jelema asup KIC hayang nyapat pada aya 2000 yang kampanye gitu. Salah berarti salah. asup KIC hayang. Wah, 2000 yo. Sim abdi aya pertanyaan ya Kak. Kak Ketum ya. So. Saya dinu unek-unek dinu hate ieu nya. Bisa ngabagal mun teu bejakeun aya Dina hate. Jadi dinu hate wing ieu nya, dinu atau wing teh hate. penasaran. Nah, bet disebut bahablek. Ada padahal teh hidung-hidung. Apaan eta Padahal mah sakit Kita kasih kasih Habib. Pekebule Eta salahna sejarahna Bah Udin teh salahna Nah, teh. disebut bahablek gitu Dina tah. baheula ke Sejarahna. zaman keur bliker sok ngebrik gitu sapada pernah dina radio mah rada gentem suara teh gitu nya. Agem meureunnya. Leger gitu da make audio teh. Wah cenah ieu mah aki-aki lain cenah gagabah teh aki-aki. Saya mau ngora keneh gitu. Tapi soror cenah sada abah-abah tah eta awal mula mati urang Cianjur teh beli ke Cianjur nyebar we. Dina breaker teh ya we nyebut abah black gitu. Bahablek. Aya black nama lain black kurupu. Gitu ngan sapada hidung beneran. Jadi black aya black teh kan bahasa barat. Barat. Benar. Black. Tapi benar Gitu. eta. Oh bahasa Inggris mah Lah nya keur bae lah. Nah. Gitu nu kitu mah cing teh kudu di ieu. Nah, gitu pemirsanya. Can anggeus ya teh. Anggeus kan aya sesi Aya sesi kedua. kedua. Tong ariwa. Kan bukasa Bu Andi can ka Kaca. Bisa anu penasaran nanti kita terlajengin di episode ngobrolan kursi butut salajengnya bersama narasumber kita ketua KIC-nya
Abah Blekan. Klarifikasi heula nya. Berarti ieu teh asli ketua umum KIC. KIC. Lo Asli. pada lo cenah jadi terpercaya. Tadi rada terpercaya tadi mah. Siap. Siap. Pernah tepang di Ieu nu kadua. Nya, Wassalam. Wassalam. Atau maja dia ke setting gitu. Ngeus, ngeusan. Ngesan? Ngeusan. Atau ngesan mah naon ka dia oge atuh.